Ari akang gaduh banget. nya boga tuh banget mah. Eta bangetnya. Banget. Banyak yang banget hidung. Ari ieu naon? Alis, Heeh. Ari ieu, panon, ari eta nu molongo tiangna. yang irung. Oh, Maknya aya irung maliang sa teh ah. Ya, survei membuktikan. Liang belut aya aya belutan. aya belutna. Oh, Liang keuyeub aya keuyeub. aya keuyeubna. Liang lubang aya lubangna. Liang irung banyak ya Allah irungan. Kan iya di luar irung nama. Banyak irung pesek gitu demes tah, irung mamancrit tah. Nah, mantrit. Ih. Irung artis mamancrit atuh maknya ya irung. Teu tibalik eta teh. Lain teh tibalik jika popokon nangkum gitu yang irung. Tibalik meureun cil. Ya. Matak ulah kasar kana beungeut. Ulah bungat beungeut. Naon atuh? Kuduna teh damis. Oh, damis. Heeh. Ai damis teh aya 5 huruf. Oh. D A M I S. Heeh. Damis. Ari D na dhuwur, Oh. ari A na asar, Oh. ari M na maghrib, Oh. ari I na isya, Oh. ari S na subuh. Jadi pagawean eta urang nu 5 waktu kudu salat. Waktu salat eta teh. Anu 5 teh. Heeh, ari Kang Aher osok salat. Ya osok atuh. Osok zakat, Osok, osok puasa, osok. osok maling. Iya. Maling teh Pak RT kemari. Naon entong nu Pak RT leungit berarti ku Kang Aher. Wis, teu maling eta mah minahkeun hungkul cil. Heuh, geuningan dipuncit di dahar geuningan. Eta mah minahkeun hungkul karena alo mah ngecitkeun. Tuh, nya. Geus bisa ngeklekna teh, ngeselekna teh. Minahkeun anu maling-maling kitu. Loba urang nu nempokeun oge. Heeh, aya hiji deui dina beungeut. Naon? Kumis tah. Kumis teh sarua 5 huruf. Kumis teh. Heeh, mun diejah sarua. K U M I S. Kumis. Heeh. Ari K na kewajiban, ari U na umat, ari M na muslim, ari I na iman, ari S na sadayana kewajiban urang seh kudu salat aya 5 waktu. Oh. Tah eta teh. Masih pinter cil euy. Ih, acieu teh kitu loh. Ya matak ayeuna Kang Aher keun urang mah aya nu keheul, aya nu ngewa, aya nu ijid, aya nu rudat. Ka urang-urang mah ulah ngewa ulah rudat. Keun we batur mah eta mah nu rudat anu eta mah nu penting mah urang mah ulah ngewa ulah rudat. Mancing Belut. lain mancing belut ieu mah. Ngurak Kang lain mancing aya kana belut mah. Ai Sunda mah kudu simpas Kang. Lamun kana belut ngurak, lamun kana lauk kudu nguseup. Kapan tadi kayak gitu. Nu penting mah sehat, Saha tungtung gering Kang. lain saha nu gering. Wih, masa sok sehat Kang, sok sport, isuk-isuk teh. Heeh, doa ieu mah. Terus kumaha? Heeh, gitu alhamdulillah urang di paparinan sehat oge, di paparinan sehat ku Ka Allah. dokter Kang, hayang sehat mencek uing oge, ubaran tong diantep boga BPJS. Teu juga Kamari oge Kang euy, mantri. kumaha? Oh, loba nu gering Di mana? di rumah sakit. Ya heeh, di rumah sakit batu da tempat nu gering, Oh, terus lain tempat nu dalahar. oh, akang hayang dahar. Hah, aya ngatuna lapar we kieu mah komo. Oh, engkewe atuh da bakal lapar deui geus dahar atuh Kang. Tapi heueuh, keur bener nyaritana ya. Bakal naon? Tas dahar bakal lapar mending tong daharnya. Mending tong dahar. Heeh, ayeuna mah urang yang dahareun lah. Urang dahar. Ayo.